Rasana beberhung kasdedehna naon kesalahan diri anjeun kacina kuluas geuning kasih dipungkas asa ke bumi alam. Gandeng secelewungan batur ke sholat. Sholat sak diwai hujan mah. Ari geus usum nama. Teu bisa yang kengke, teu bisa ulah-ulah. Tah, hujan kieu mah geuna teh kopi. Kopi, odep, odaman. Kopi teh jadi Mang. Beneran pisan. Cocok. Nah, saeutik Mang kopi teh. Sok kitu ge paten. Ieu kopi hasil eksperimen kurang. Eksperimen kumaha cik ya teh maksudna teh? Dicoba heula atuh, cobaan. Beunang dicobaan, sok cobaan heula. Alah. Kemana sana? Odep. Ya tapi Mang. Aya masuk saya sih. Saya masuk. Ya apa ya kalau tadi? Tapi bejeuna berarti di mah. Tah, ieu teh ngaranna kopi ucing. Kopi ucing. Nya, kopi ucing. Kayak asa da ari mah ngeunah teh. Hah? Odep dia teh tuh. Adanya cik kumaha itu kumaha. Ya, jadi pan kieu nya. Ari nu sejen mah kopi teh pan kopi luwak, kopi careuh teh ah. Nya. Jadi si kopi teh diraharan ku careuh teh. Terus modal pan. Nah, si podol teh si kopi teh disangara jadi kieu pan. Nah, usaha di dieu mah hese careuh teh. Kopi digentos ucing. Ucing terus Emang kucing bikin kopi? Ya mau itu teh. Jadi kumaha eta? Kopi teh diakalan gitu, diakalan. Jadi si kopi teh dibabak si ngamas kopi teh. Dihijikeun jeung asin. Nah, geus modal cingna. Ieu kopina teh. Iya kopina? Iya kopina teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng banyak kieu, wilujeng patepang deui sareng cona di acara Tuang Badag alias mukbang. Penasaran? Cicing. Penasaran mukbang apakah yang akan cona lakukan? Kayak sekedap. Nah, terangan pasti makan mie alias mie goreng favorit Coona. Nah, mantap.